ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuk hiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna balantik geura pek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu uang mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri. Hah? Demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu merongko digebuk kudu merungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sakerupa persoalan anu sakirana mata garugikeun kana diri kaituna ka nagara jeung ka bangsa artina sabar teh meureuh nikre sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjang aja ujang